Hei, goblok. Mesti mana? Si dokter. Nah, mesti kodong si dokter teh. Kalau aing mah ka dokter. Ke kunaon? Maknya orang diperiksa terus dokter teh nanya. Nanya naon? Gaduh gula. Cenah. Terus kembali jawab kumaha? Ya, boro-boro gula cek aing teh uyah oge aing mah teu boga da eta si goblok teh boga duit. Da Facebook teh monet-monet adina kesal aing mah. Le. Geus ti dokter teh ka dieu ngajak ngobrol. Geus me euy. Terus kumaha cenah cek dokter? Rudet me euy lah. Rudet naon? Dokter teh nanya kieu. Nyanak surat rujukna teu. Terus? Ku aing teh dijawab, boro-boro rujuk, dokter. Aing mah cenah ge acan. Kitu coy teh mah. Kolot tolol belagu botak teh. Ieuh maksudna teh rujukan teh surat pengantar ti puskesmas jang ka rumah sakit. Lain di pengadilan agama, mocak. Beleguk dokter. Mana nu beleguk mah? Tolol. Aduh. Me. Nah, mana poin meni lungguh tara-tara euy. Urang teh mentalna keur drop le. Emang drop kunaon mana teh? Karek balik di rumah sakit. Terus dokter teh ngaponis urang teh 8 bulan deui. Nyanyahoanan. Yo, dengekeun kumaha? Babaturan urang diponis 8 bulan. 2 bulan keluar bebas aya nama same. Kela, maneh mah naon ieu maksudna diponis naon eta 2 bulan keluar? Diponis hukum mana? Aing mah di rumah sakit cek dokter goblok. Oh, penyakit. Banyak. Le, Naon? aing mah sok kesel ka lalaki. Nah, si lalakinya lamun rek ngasupkeun kanju teh sama mehna teh kudu kokorotak make curug. Da itu lain liang belut anjing dikuak we meureunnan goblok. Masih mun lamun asup hiji mah tilu. Wak anjing da nyeri tolol goblok. Anjing. Tolong anjing. Le, Naon? aing teh nya kacap lalak awewe ateul Kusaha me? ku lalaki. Tapi maksud aing teh bukan berarti kudu di ewe na di kabon atau anjing ateul teh eta mah ateulna ateul ku heula da aing teh jadi bodoh gitu goblok. Sorry anjing. Oh, anjing. Me, anu komen ya. Naon? Oh, si Esme cenah siga ublag. Karek apal ka mana wae sia teh atuh. Tadi baheula lagi orang mangublag le. Heeh. Oh, Me, oi, mana penting mau ke mana? mah. Urang uling lah. Mung Nabat mung. mung ulin jeung maneh masuk lapar. Me. Mana mah ulah mikiran dahar, me. Terus? Ulah mikiran sanu mayar. Terus? Pokokna mah mun urang dahar, beres dahar milu lompat, mana kudu milu lompat, me. Kondo tengah modal. Bukan itu naon? Modal kontol doang. Anjing. Apalan si anjing. Aing mah euy hatur nuhun pisan ka maneh, me. Nah, Oh bisa penting sedekah momok lah pulan anjing goblok. banyak itu konsepnya goblok sodako. Aduh duh. Me ulah potongan gitu me. Urang masuk inget ke mantan aing me. Lain mantan maneh meureunanda urang teh teh keur sepal sepil diajar. Lain aing lain kitu me pas keur nongol kita mau rucut me. Bodoh goblok eta. Modal anjing. Tak eta anjing mantan pikarujut teh. Gitu. Jadi lamun dibonceng ku lalaki teh nya Heeh. kudu awewe kieu ulah di tukang ulah ngajerog di tukang da di tukang mah biasa kieu atuh diharu malah anjing. Anjing tuh si aing goblok. Goblok anjing. Untung bersih using kayuan bagong. Atuh mulus. Mulus guys. Le, Naon? kan maneh lalakinya. Heeh. Urang erek nanya, kan kabogoh urang teh erek ulang tahun. Saha? Anjing meneh kete bubar atuh ieu buaya aing. Pokona mah peternakan buaya aing disebutkeun ngaran mah bubar. Pokona mah kabogoh urang ulang tahun. Terus? Tah sakira-kira ieu mah ceuk maneh sebagai lalaki hadiah nu alus naon gitu. Momok. Anjing. Banyak ku aing moal hade ieu dipitaan terus ku aing teh di kitu pas dibuka. Wow. Eta. Sing kayo anjing lain variasi. Eta teh hadiah yang tidak bisa dilupakan buat seorang laki-laki. Penting menang sebar kanyut. Apa?
edan anjing. Dina make panty liner nu salamar. Heuh, Make softtek aing anu double XL cek aing teh. Boy cek. anjing wece. Tapi ayah hiji aing mah asa rugi pisan we. Nah, rugi kumaha? Karek asup juga keluar cek aing teh ka mana atuh ini rurusuhan. Halus gitu teh saya nguntungkeun maneh. Ada nu ngagalohan goblok. Le, Naon? biasa atuh anjing. Mana jadi kawin teh? Jadi atuh. Eta jeung si Iti anak Pak RT. Heeh. Tong daek sia. Emang kunaon nih? Eta mah nya cerewet ya gede amek. Justru urang maresep me boga calon pamajikan gede amek teh. Aha. Jadi rumah tangga teh. Boy, Amari jalan-jalan ya? oh geus jalan-jalan ti mall men euy. Anjir, boga duit nih. Boga tuh men apartemen. Naon? Aing jalan-jalan di mall 2 jam men. Daun nanya men. Nah cara belum pernah orang teh artis ka aing mah nya. Taranya atuh mang bola mereka mana? Da eueuh tah men. Nyeri hati aing men asli. Kumaha tuh? Ya teu kumaha aing nyeri hati. Anjing goblok. Konten goblok. Hei, karek balik ka Bondo nih menang loba meureun. Kumaha aing we erek ngabonon, erek ngalonte, erek jual diri ataupun anaon we bahasana. Kumaha aing? Naon urusanana jeung maneh? Ya urusan atuh da aing ketua RW di dia goblok. Tong kitu RTG ku aing dibere bagean. Maneh mah tinggal telepon, enggak sejimpe. Oh, siap. Kalau gitu mau kemana? Hei, goblok. Mesti mana? Si dokter. Nah, mesti kodong si dokter teh. Kalau aing mah ka dokter. Keuh. Ke kunaon? Maknya orang diperiksa terus dokter teh nanya, Nanya naon? gaduh gula. Cenah. Terus kembali jawab kumaha? Ya, boro-boro gula cek aing teh uyah oge aing mah teu boga da eta si goblok teh teu boga duit. Da Facebook teh monet-monet aing kesal aing mah.